ieu teh. Boga domba hiji-hijina. Tuh! Tuh! Oi. Kade jang? Oh, Ji. Naon, Pak Ji? Yuk. Duduk. Dengikeun. Poe enak teh tara lebaran. Suhun. Nah, ieu kumaha carana supaya menangkeun duit. Oke. Ngan haji kapikiran ieu di kandang teh aya domba 3 siki deui ye, jual we hiji lah. Ku haji. Kan jualna ke nu rada pinter. Wah, iya. Aya. Ah, Aya bener pinter. Banar cerdas. Oh. Daging tulang geus kabaca ku manehna. Oh, gitu mah. Sok pangjualkeun ku haji. Nyaho sabaraha we haji mah. Ieu hayang teu kuat ieu teu geunah. Atuh teh nyekelan duit 1000 bacaan teh. Sumon. Sok jual. Kurang belet. Mangga jog sok buru. Halo. Potip. Di mana ya teh? Ya dunungan nek ngajual domba mah montok gede. Pokokna mah gaji jeung eta mah cukup we jang lebaran mah. Tulang nage jang sebelah. Sok mangga diantos nya. Yuk, assalamualaikum. Adieu. Parantos di telepon Pak Ji dia teh. Kumaha cenah kumaha. Anjeunna teh hoyong dipapakeun di payuna teh apaleun jalanna ka dieu mah. Lain kitu ieu. Haji ayeuna perlu. Haji mah mercayakeun ka iteung we. Masalah pernaos kumaha kumaha iteung nu penting mah eta jadi duit. Haji teu gua duit pisan ieu teh teugeunahkeun. Si nomokan euy. Moal. Sok kumaha iteung we. Abdi mah percanten haji mah ka iteung. Siap mangga atuh atuh nuhun. Haji aya perlu heula nya. Hati-hati di jalan Pak Haji. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Aduh, dunungan aing sok baheureuh ari geus kieu teh. Kesukuna eueuh hiji aing minus kieu teh. Kumaha ieu teh? Hebat. Duh, kemana ieu teh nu domba saeutik teh cenah tang aya goblok. Dunungan geus mercayakeun ka urang duh aing. Jeung lila. Oh, itu ningan tuh datang. Adio. Sip, dia do mana ti dia? Halo. Mana teh nelila goblok teh kebaran ieu teh. Aya doma bayareun dunungan mun percayakeun kan saya. Nih tah nama 1,5 juta. Mama gagah we. Angkel orang telepon lah dunungan. Assalamualaikum Pak Haji. Domba teh di mana? Di dieu. Domba